permintaan terakhir Muhammad lamun memang gunung teu bisa dijadikan emas lamun memang malaikat nu turun lamun memang ahli kubur teu bisa dihudangkeun cak anjeun cenah lah rokos kitu mah paedana kami minta hiji deui naon cek Muhammad cek Kangjeng Nabi hiji deui kami mah geus bayatu ku arima untuk menyatakan hak minta coba seorang hakam seorang pemutus anu jujur jeung nu adil aya hakim manit tasofa bil hukmi allazi hakama jelema anu kasipatan ku hukum anu sok ngahukuman eta ngaranna hakim ai hakam mah ieu jelema nu ngahukuman dengan adil-adilna jeung sajujur-jujurna ngaranna hakam lebih tinggi hakam tibatan hakim ambalaya hakim mah di Tangerang ge padu mutus hukum nu penting mah anu nyogok siapa hakim teh kos kitu lolobana ka neraka ai hakam mah teu daekeun ngahukuman kecuali hak ieu hakam ngaranna tah jadi nyaon urang kupar ge jadi minta supaya ngadirikeun hakam pemutus untuk menyatakan kebenaran Al-Quran bahwa Al-Quran eta adalah benar-benar mujizat Al-Quran eta benar-benar wahyu Allah ayo mentana kos kitu kalau mah ingat hakim jeung hakam teh ieu mah inget nu baheula teh malaikat nyoba katilu hakim di negeri Baghdad coba cek malaikat lantaran desas-desus cek Gusti Allah lolobana hakim maka neraka sedangkan nu dijadikeun hakim teh lain jelema sambarangan anu nyeho kana hukum serta dalil-dalilna eta hakim tapi kalau bakal neraka bahkan cek Kangjeng Nabi saja jelema nu siap jadi hakim berarti siap awakna diturihan ku hinis dipencit ku hinis dipencit ku peso seukeut gresel pae sakaligus tapi dipencit ku hinis disebut hukum picis ieu hese pae henteu hirup teh ieu hakim malaikat Jibril jeung malaikat Mikail turun nyoba jelema keur ngangon kebo jeung kuda sapi jeung kuda kemudian malaikat Jibril ngarupa anak sapi malaikat Jibril teh ngarupa anak sapi ngan eta anak sapi nutur-nutur kuda bae cak sakaol mah lain kitu malaikat Jibril nulu aya kuda jeung sapi kebeneran sapi boga anak disebut pedet jadi eta anak sapi asli ku malaikat Jibril ditoel supaya nuturkeun ka kuda jadi eta anak sapi nuturkeun kuda bae nah dicoba set malaikat Jibril ngarupa manusia terus nyana ngangon barang balik anak sapi nuturkeun kuda tapi cek jangan atau mungkin nuturkeun bae karena macan boga pikiran pan budak keneh itu bisa sebab sanajan budak tilok aya kotok nuturkeun bebek tilok aya embe nuturkeun kebo tilok aya sanajan anakna kucing bae kucing tilok aya lain nuturkeun emana kitu bae sih pada prinsipna berarti ieu sanajan bentukna anak sapi tetep anak kuda-kuda heran aing mah ya ieu mah anak sapi aing ngajuruna ge di aing ya atuh lamun bener-bener anak sapi sia mah tuh coba nuturkeunna ka mana cenah lamun bener eta anak mah pasti nuturkeun tetap ribut janata barang ribut eta malaikat Jibril cek malaikat Jibril ulah ribut teu nyaon malaikat jangan jadi ngarupa aki-aki
maksudnya kuah maning ke hakim bae sih jadi orang gaya pemutus hukum bawa ke hakim ayo bawa ke hakim bawa ke hakim malaikat Jibril datang heula ke hakim jalan dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hakim ya sakedeung deui itu aya nu bakal padu di dieu soal naon soal anak sapi. Jadi ia diributkan anak sapi jeung nu boga kuda. Jadi aya anak sapi di aku ku nu boga kuda lantaran ieu anak sapi teh nutur-nutur kuda bae. Ya tuh tetep anak sapi cek hakim. Aku kan anak kuda bae. Engke aku mah atuh engke nuturkeun ka mana lamun nuturkeun anak nuturkeun kuda berarti anak kuda. Itu bisa cek ulah teu bisa betata. Boleh. Nu di luar batunya naon tah. Ya oke. Benar teu kebal data. Naon sesuai jeung tadi. Pak Hakim cak nu boga sapi, kula boga sapi anakan. Sanggeus anakan, kuari diangon ka tadi diangon jeung kuda. Kunaon di anak sapi kula nuturkeun kuda. Tah ieu mah wayahna atuh. Balikeun deui anak sapi tetep anak sapi kula lantaran memang ngajuruna ge di imah kula cek anu boga kuda teu bisa Pak Hakim sanajan kula boga kuda lantaran ieu anak sapi nuturkeun kuda kula berarti tetep bae anak kuda kula anak kuda pan bentukna cek hakim teh ieu sapi sanajan bentukna sapi Allah mah maha kawasa emang Allah bubudakeun pinter jasa aju kumaha tuh cara coba bae ka lapangan kan siap di kalapangan kan coba kuda berangkat sapi berangkat iya anakna mun nuturkeun sapi berarti anak sapi mun nuturkeun kuda berarti anak kuda ya oke berangkat ke nistang malaikat Jibril bantu tadina nuturkeun kuda tah anak sapi diputus ku hakim berarti iya anak sapi tetep bae statusna anak kuda cek nu boga kuda cek nu boga sapi heran aing mah teu karti aya teu karti can putus poe eta isuk sidang deui pindah hakim manyata hakim bon cek nu boga sapi bon teh bah teu bisa mutus datang ke hakim kedua diheulaan deui ku malaikat Jibril hakim ya engke bakal aya nu sidang naon soal sapi jeung kuda. Jadi ayah sapi boga anak, kemudian ieu sapina nutur-nutur kuda bae. Taya minta pangmutuskeun apa anak sapi apa anak kuda. Cak hakim mah tuh anak sapi aya sapi mah. Tapi nuturkeun kuda, atuh saja nuturkeun kuda. Ya oke. Sidang kedua sarua jeung nu tadi. Kalapangan kan. Andai kata anak sapi nuturkeun sapi, anak sapi. Lamun ieu anak sapi nuturkeun kuda, anak kuda. Sok berangkat dua nanaset, anak kuda nuturkeun, anak sapi nuturkeun kuda. Nang malaikat Jibril digering-geringkeun bae ku malaikat Jibril. Teka deuleu malaikat Jibril teka deuleu. Oh, cak hakim setiap anak naon bae nuturkeun indungna berarti eta anak nu indungna kuari anak sapi nuturkeun kuda dipotos anak kuda cak nu boga sapi jadi karena ieu nya aing heran cenah ieu ka hakim datang deui malaikat Jibril ngadep ulah putus asa aya keneh hakim lagas emang istana maja utama ceuk hakim katilu datang heula hari katilu malaikat Jibril teh ka hakim waalaikumsalam sakedeung deui bakal aya nu padu soal anak sapi di aku kudu boga kuda anak sapi di aku kudu boga kuda atuh anak sapi tapi nuturkeun kuda engke mah kitu bae mana anu dituturkeun eta mah istri bisa ieu bae henteu engke bae kula mah engke bae ulah make kos gitu henteu ieu mah bae kengkengan henteu engke bae didesak ku malaikat Jibril ditambahan deui dirhamna ditambahan deui
gampang tama aku mangke bae ceknya teu bisa disogok ieu luka tilu bae teu bisa disogok ieu luka tilu hese amat sih cek malaikat Jibril luka tilu bae hese teu bisa tah geus kumaha buktina bae barang datang persoalan apa ini Pak Hakim saya punya sapi beranak kemudian diangon sama saya kebenaran ada yang punya kuda ngangon kuda juga di situ sapi saya ngikutin kuda saya juga bingung kenapa kali anak sapi saya kok ngikutin kuda ini modelnya anak sapi udah saya gitu-gitu juga ke kuda lagi orang kampung Melayu masalah itu ya Allah ya Rabbi. Nah dengan demikian saya ini udah ketiga kali Hakim A, Hakim B putusannya tetap mana-mana anak sapi ngikutin mengikutin kuda berarti anak kuda. Ini udah 2 kali jadi saya kesini yang ketiga kali. Oh begitu, iya. Nah sekarang bagaimana keputusannya? Didesak kuno boga sapi jeung kuno boga kuda. Malaikat Jibril nya dinyaki-aki. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa memutuskan masalah. Loh kenapa? Saya lagi head. Nah, sekali lagi apa? Saya lagi head. Jadi kalau lagi head gak bisa mutusin masalah dong. Gak boleh. Sholat juga gak boleh. Cek malaikat Jibril. Maknya lalaki head. Teka arti aing lalaki head. Putus baik masalah. Aing teka arti mahnya kuda anakan sapi. Tah mahnya tegar dia tuh aing mah sarua ieu ge lamun ieu anak sapi diakukeun ka kuda teu kaharti sakumaha teu kaharti nak lalaki hen waduh bener-bener geus putuskeun dia berarti tetep aya anak sapi kajen teh nuturkeun ka ditu mungkin aya pelet cenah ieu nah ieu mah anak sapi bae tetep bae kula mah teu kaharti atuh karak dirangkul ku malaikat Jibril datang malaikat Mikail ieu geus balaluban ente sa anak Jibril orang mana sih ya? Ini saya Mikail arsuk balaler itu suku para logo coba dulu KTP na sekarang kan KTP elektrik aduh nah begitu diceritakan ke malaikat Jibril untuk menyatakan ucapan Gusti Allah, ucapan Kangjeng Nabi bahwa mayoritas hakim neraka dites ku kaula sebagai Jibril dan Mikail sebagai saksi. Benar ternyata 2 hakim neraka jahanam, 1 hakim surga. Terus dirinya mah pamit telong. Masya Allah karim. Tuh, eta zaman baheula. Zaman tahun 2013 mah lain di neraka. Hakim teh kerak neraka. Ini mah jadi kerak mah geus. Hidung. Jadi kerak mah geus teu ngarupa, sangu lain, gigih lain. Bubur lain, kerak. Sial cak hakim teh emang sama sial. Aduh, Masya Allah. Geus boro-boro ngahukuman make undang-undang Al-Qur'an, make undang-undang demokrasi ge hak ajasi manusia geus teu becus ku ari hakim. Di kalangan bawah hakim teh tegas jasa. Kalangan atas anu triliunan kadenge ku urang di mana ku ari di penjarana. Putra almarhum Tommy diputus sabara tahun kok kakalayangan naik kapal ke Jakarta. Mana hukum? Mana hukum? Dan lain-lain sebagainya. Anu likuidasi bank, kemana eta? Kuari. Ayo coba teka caritakeun. Anu triliunan korupsi, kuari di negara urang. Kadenge ku urang di kumaha-kumaha henteu. Sabara bupati nu korupsi, sabara gubernur nu korupsi. Ya kesalahan-kesalahan gubernur teh geus lain di kalangan nyana nu nyaho rakyat ge nyaho. Gubernur anu salah, kesalahan anu datanglah SMN dan lain sebagainya SM geus. Loh, tapi teu kacaritakeun. Anu kesalahan sagede ceuheul lah diangkat hakim mana nu bakal ka sorga.
hakim mana nu bakal ka sorga kuari nyana ganti mobil dasina herangkeun ngangsar ka handap teu bisa sembarangan jeung jelema ngobrol sakedeung deui sia ketika daging sia jeung roh sia pisah bakal dikumahakeun sia di jero kuburan yehe sabarukan kumaha kuari boga mobil mentereng mewah imah gedong menjulang dan lain sebagainya salin ganti pamajikan simpenan nu di ditu aya nu di dieu aya sebagian aya nu kos kitu sok teruskeun mengpung isukan ketika nyawa pisah jeung awak karasa ku sia ieu urang mah ieu nu mantak ngaji teh tah hayang supaya nyeresep ka jero sieun teh lain lalagan sieun tah ieu lah lamun geus urang boga ngarenjet sieun dilaksanakeun mantep sieun doang mah itu dilaksanakeun tetep bae henteu sieun dilaksanakeun mang kunaon mang bangun sedih amat tas ngaji sedih jasain ngadenkeun kiai maksudna sedih karasa jasa kaja jantung asana nu mabok nu zina nu teu salat teu ka neraka beuh dibeulem cak kiai sarara di jasa geus 3 poe sedih bae aja mamang salat henteu eta naon artina bego eta sedih tinggal sedih atuh tambah beuleumeun deui bae atuh tambah jadi areng bisa tambah percis kos jelema gering dibawa nyana awaknya ka dokter konsul jeung dokter coba diperiksa darahna dan lain sebagainya kenyawan ku dokter hasil scanning nah oh ini adalah penyakit liver oh liver iya sebentar lagi kalau ini tidak ditangani jantung kerendam menurut kakek-kakek kita dulu ini namanya biri-biri ya sekarang baru penyakit kuning nah ini udah kerendam namanya biri-biri coba pencet nah ntar kentob tahu lo kentob ya itu nggak bisa balik lagi udah jadi pernya udah kagak ada nah itu namanya biri-biri ya sekarang itu namanya penyakit liver nah saya kasih resep ya oh iya kapotik datangnya na kapotik meli ya 5 juta balik ka ieu mah ieu obat diteuneun di dieu ieu caina jang nginum nyanana ngedeng sapoe 2 poe 3 poe babaturanna ngalayan garinya bang ya udah ke dokter udah diperiksa iya penyakitnya apa liver positif udah beli obat itu obatnya dimakan nggak kagak siap majikan ya abang udah berobat ke mana-mana obatnya udah numpuk banget udah bisa pakai jadi apotik di sini sekarang kebanyakan obat kagak ada yang dimakan kagak tahu tuh abang mah kagak mau makan obat kata dia katanya bau ayah iya katanya ambulannya bau ayah tinggal nungguan modar namanya tak budak berobat terus obatnya di dahar atau coba percis kos jelema lapar aing lapar jasa lapar sia aing ngabejan tuh di ditu aya restoran Padang otak aya di dinya kemudian atuh goreng ayam gadang aya di dinya kemudian atuh kakap ke huluna aya di dinya endog aya sambal rata eta sok ka ditu sia geura pilih ku sia lapar jasa aing ka ditu datanglah ke restoran neulean oh iya ya yes diuk bae di restoran ngambe bae nyana aju keluar deui geus sia geus aya ke restoran dar henteu atuh bal kebal deui pamudak geus geus siapkeun kuburan bae sarua takos kitu cek Imam Ghazali jelema lapar dituduhkeun restoran lain meuli dahar endahan ngambean doang moal sebe-sebe jelema geuring konsul ka dokter kemudian dicakanyatakeun ku dokter teh ieu obatna ieu penyakitna ieu obatna geus aya obatna teu gadahar obat atuh lain apa eueuh paedahna eueuh mangpaatna sarua sedih jasa ngadengekeun neraka sedih cenah nu teu salat mah bakal ka neraka tapi teu salat ya percis kos urang bojong pani mah kos kieu
sedih cenah aing ngadaekeun kiai. Waduh, karasa sada can nyorang aing mah ngadaekeun kiai karasa kaja jantung kieu. Aing sedih jasa asana cenah aing sieun jasa ka neraka. Kunaon tuh Bang? Sieun nu teu salat teh ka neraka. Aju aya deui cek jana teh nu judi main remi main gaple eta ge sarua ka neraka keneh. Aju mah mangosok rada aja kena masih kena osok neruskeun hancan nu kamari. Sieun tinggal sieun. Jadi anu dimaksud ngaji teh ongkos urang ka restoran, ongkos urang ka rumah sakit. Urang teh dicun up. Nah, datang ke restoran, meuli dahar, keluar seger. Sanajan engke isuk mah lapar deui. Ka dokter berobat, bere obatna, dahar obat. Insyaallah. Urang ge ngaji, kadenge kurang. Pake ka ditu 2 poe. Cara Ki Hanzalah mah. Hanzalah mentas ngaji jeung Kangjeng Nabi langsung cerik ngeberbe. Ditanya ku babaturan Hanzalah kunaon? Sedih jasa. Duh. Ngadenge sorga kabita tapi teu ungkulan asana kudu ka sorga. Ngadenge neraka nyeri jasa tapi asana. Sedih jasa hendak memperbaiki diri ya. Bagus amat cak sahabat teh anu saja Hanzalah pohara amat datang ka cerik. Terus we ngacak. Datang ka imah sedih kene. Barang datang ka imah neuleuh pemajikanana henteu make kutang. Sagena mantep awat. Make baju nu heran, susu rada gede, ngaranna ge urang Arab. Diuk dihareupeun, ada ngajebles eutik. Poho. Tadi urut gaji jeung Kangjeng Nabi teh barang neuleuh susu poho. Ye, sagena mantep awat. Ngobrol lah jeung pamajikan, silih pencetan, balik ke kamar, beres, ngopi dan lain sebagainya. Poho tanya. Menang 2 poe teh, ya Allah, kamari mah aing sedih. Barang ka jeung pamajikan jadi henteu sedih deui. Ngaji deui jeung Kangjeng Nabi menang 2 poe teh. Nyaritakeun surga jeung neraka deui Kangjeng Nabi selalu kitu ngajina. Sedih deui. Geus ngaracak deui cai mata Ki Hanzalah teh. Datang ka imah keur karumpul pamajikan anak keur mujuna lalagaan teh ya. Atuh jana ge milu deui lalagaan. Zet poho deui. Sakali, 2 kali, ka 3 kali sarua. Geus kos kitu caritana nyana balik ti Kangjeng Nabi teh terus ka imah, terus keluar. Aduh. Hanzalah mah jadi jelema munafik cekkeun. Ya Hanzalah kanyana sorangan. Anta munafik. Anjeun munafik. Didelekeun ku Sina Abu Bakar. Didelekeun bener. Bangun kaduluna kos bebeneran teh munafik. Disampaikan ku Sina Abu Bakar. Naon Hanzalah? Ana munafik. Kunaon gitu munafik ente mah teu munafik. Lah cek Sina Abu Bakar. Anta muslim, anta mukmin. Ana syahiduk. Kaulah nu nyaksian ka anjeun bahwa anjeun mah teu munafik Hanzalah. Cek Hanzalah kula munafik. Bang kumaha kitu ka munafikanana? Kieu Abu Bakar. Ai keur ngaji jeung Kangjeng Nabi karasa jasa kaja jantung hate. Leuleus datang ka imah ngobrol jeung pamajikan. Eta leuleus poho deui. Ngaji deui jeung Kangjeng Nabi nyeri deui hate teh asa endeg bae ka neraka teh sedih jasa. Bangkit semangat ibadah datang ka imah pernah neuleuh susu sagala Bakar atuh poho deui katilu kali kitu bae munafik ieu cek Sina Abu Bakar atuh aya kos kitu carana mah aing ge sarua tahu perasaan kos kitu mah aing ge keur jeung Kangjeng Nabi mah kok hase atana leuleus jasa nyaritakeun ibadah, nyaritakeun neraka, karti, nyelecep. Sarua barang datang ka imah beda perasaan. Atuh kos kitu mah aing ge akur. Berarti urang ge munafik kan tuh, mantak ge. Cek Hanzalah. Urang ka Kangjeng Nabi. Bebeja. Ayo bareng. Waalaikumsalam. Naon Abu Bakar? Hanzalah. Rek lapor.
lapor naon asana abdi mah jam munafik ente kanjing Nabi ente munafik anta mukmin haqqan tapi kieu cek Hanzalah teh abdi lamun ngaji jeung kangjeng masyaallah karasa jasa nyelesepna sehingga giroh ibadah teh aya datang ka imah mah deuk baca Quran datang ka imah deuk maca sholawat datang ka imah TV deuk diganti dijual mangpaatna kos kitu kunaon ai datang ka imah ka TV deui ngobrol poho tah ucapan kangjeng ge ngaji jeung kangjeng asana aing mah deuk tahajud gajen kukumaha ge deuk tahajud ngadenge kangjeng Nabi pohara jasa barang datang ka imah boro-boro tahajud barang ngaji deui jeung kangjeng teh pohara jasa ieu sieun jasa ka neraka deuk eureun maksiat teh kunaon datang ka imah ngobrol jeung pamajikan jeung anak teh poho deui takan munafik seri kangjeng Nabi aya anjeun Abu Bakar sawa-sawa abdi ge kos kitu cenah cek kangjeng Nabi wahai Abu Bakar wahai Hanzalah anjeun mah geus jadi kakasih Allah lantaran anjeun mah ngarasa salah ngobrol jeung pamajikan bae kulantaran poho ka Allah geus ngarasa salah padahal ngobrol jeung pamajikan mah ibadah ngome pamajikan ibadah seri Hanzalah seri inget bayangan nu pertama teh meureun ibadah urang kuari jeung anak bisa seri ibadah dosa sote lamun jeung lain mahram cek kangjeng Nabi dosa sote lamun jeung nu sejen tah anjeun mah kulantaran diangkat jadi kakasih Allah ieu ngobrol jeung pamajikan bae geus asa munafik berarti kan hebat anjeun mah anjeun hebat Hanzalah anjeun hebat Abu Bakar batur mah nu maksiat teu ngarasa munafik batur mah nu munafik beneran mung disebut munafik batur mah anu ngalaksanakeun dosa teu ngarasa munafik anjeun mah teu berdosa jeung pamajikan ngobrol pamajikan jadi senang anak jadi senang ngarasa munafik berarti lain sambarangan iman anjeun Hanzalah lain sambarangan iman anjeun Abu Bakar geus ayeuna mah pertahankeun eta balik anjeun jadi kakasih Allah kuari mah ceurigna bunga geus pokona mah kuari mah mending ngobrol jeung pamajikan bae datang ke imah langsung waalaikumsalam sasalaman juga kenceng jasa aya naon cenah Kak pokona mah geus nyaho konsep mah ya Allah ya Rabbi horeng ibadah teh teu kudu hese buat senyum istri buat senyum anak teu boga duit langketek beres urang cek pemajikan kok ngalangketek supaya seri diberi duit itu mending dilangketek ceknya nayangki dilangketek mah orang teu karasa tah ganjaran urang teu karasa ketika urang ngobrol jeung pamajikan ngobrol jeung anak masyaallah pohara jasa permintaan dari kafir Quraisy supaya datang hakam kumaha eta turunlah ayat ieu apa ghayrallahi yabtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala hamzah istifham berarti nanyakeun ngan istifham kabagi dua ya istifham takriri ya istifham inkari asli nama hamzah mah istifham mah mere arti mere paham nanyakeun hayang ngarti ngaranna istifham aku mah Zaidun apakah Ki Zaid nangtung nanyakeun ku sebab teu nyaho bahwa Ki Zaid nangtung apa henteu Zaidun qaimun apakah Ki Zaid nangtung nanyakeun Ki Zaid nangtung apa henteu nu mantak nanyakeun teu nyaho woi Ki Zaid datang tante nanyakeun ngaranna santaran teu nyaho Ki Zaid datang apa henteu eta nanyakeun woi bupati geus datang tancat lantaran teu nyaho kedatangan bupati geus datang tancat jadinya teh nanyakeun aya nu geus nyaho bahwa Ki Zaid teh datang tapi urang api-api teu nyaho urang nanya ka babaturan urang mar ai Ki Zaid geus datang tancat padahal mah urang geus nyaho Zaid datang
keluar tina aturan istifham kayak dia nanyakan padahal mah ingkar macem-macem ngaji istifham bae ge moal mah hisa bulan mantap ulah dibajar geunaaheun ngaji ulah dipajar babahari ieu mah ti imah durut-durut naik motor diuk ngadengekeun sakitu mah tuh ngaji mah lah tamah ngaji sampah tamah ieu mah hese kita ngajahokeun istifhamna heula ku eta istifham takriri apa istifham inkari asup ka jero hate cara ngomongna kumaha tah ieu teh bagian ilmu bilagah nah eta kudu kumaha tah eta mondok teh hesena kos kitu ngemantak urang moal bisa maca terjemahan Al-Qur'an doang hayang jelas pihartieunana moal bisa terjemahkeun mah terjemahkeun bae taseh ka ulama ngan secara detil mah moal bisa mun kurang teu dihartikeun kan mantak ieu hamzahna geus bae lah hamzah istifham inkari. Jadi berarti ingkar karena pertanyaan anak nu diingkarkeun naon ieu dek dicaritakeun turunlah ayat melalui malaikat Jibril sampaikan Jibril ka Muhammad supaya ku Kangjeng Nabi disampaikan ka kufar Quraisy dengan permintaan turun hakam sebagai penengah manfaat Muhammad ja Quran geus jelas bahwa Quran teh mujizat Quran mah jages jelas anjeun teh sebagai utusan kaula tinggal terus bae anjeun mah dakwah gas ulah goyang ku sebab nu kos karar itu terus permintaan anak dengekeun geus teu kudu dilingsih afa ghairallahi abtaghi hakama apakah kasalian Allah kaula teh nyupri kaula neangan kaula ngabuktikeun kana hakam sebagai pemutus antara kaula jeung antara ranjeun kabeh teu bisa sarajeng apakah kaula kudu neangan kasalian Allah sebagai hakam teu mungkin jeung Kangjeng Nabi ai kudu nurunkeun ngabuktikeun hakam teu mungkin nah make teu mungkin make jeung kudu nganyatakeun hakam neangan hakam apa wa huwallazi anzala ilaikumul kitab pan Allah geus nurunkeun ka kitab Al-Qur'an eta teh sebagai takriri ngajelaskeun kana kainkaran hamzah istifham sebab istifham teh tadi inkari nah ngainkaran ibtigaul hakam ulah neangan hakam Muhammad inkaran make hamzah apa ge Allah maknya kudu kaula neangan hakam sebagai pemutus antara kaula jeung aranjeun teu kudu nah dinyatakeun takriri ngaranna wa huwallazi pan Allah anu nurunkeun kajahoan sebagai takrirna terhadap kainkaran ibtigaul hakam make halna jumlah ismiyah wal jumlatul ismiyah anu dijadikeun hal ieu adalah tufiduhu takrir maedahkeun kana takrir dan mata kita wa huwallazi anzala wa lil hal ta eta teh asup kana jumlah wal jumlatul haliyah nu tiba dina isim tufiduhu takrir masyaallah ta eta kos karena itu moal bisa lamun teu dijelaskeun matak ngomongna ku ari kieu hehe kudu make hehe sia lamun teu make hehe salah mana aya coba terjemahan aya heheyan jauh seru aja gitu cak Kangjeng Nabi teh hehe aing kudu neangan hakam jang mutus antara kaula jeung anjeun supaya menyatakeun eta hakam bahwa aing rasul keheulaan tah hamzah inkar teh kitu keheulaan nanaon jeh kan ngeunaheun karesa kana jantungna jaheuh ye maknya kudu neangan pemutus jang mutuskeun aing jeung sia cak Kangjeng Nabi teu bisa kok make teu bisa kapan wa huwallazi tuh eta takrir nakriran ka ditu pan Gusti Allah teh atuh kapan geus turunkeun karanjeun kabeh kitab naon kitab Al-Qur'an mufassalah terinci satu persatu hukum terinci tentang ancaman-ancaman da moal kaluar Al-Qur'an teh hiji nyaritakeun cerita tentang hukum kadua tentang waid ancaman-ancaman apa Al-Qur'an
jelas kebenaran kaula sebagai rasul, kebenaran Al-Qur'an sebagai mukjizat. Geus teu kudu make hakam-hakam deui, da nahonan make jeung neangan hakam. Teu bisa. Geus dijelaskeun antara hak jeung batil. Yo, mun hayang nyaho mawalladzina atainahumul kitab ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbik. Jelema-jelema anu ku Gusti Allah dibere kitab model Yahudi dibere kitab Taurat kos Abdullah bin Salam jeung para kancana atuh nyana nyaraweun bahwa Gusti Allah teh eta nurunkeun Al-Qur'an atawa annahu munazzalun bahwa eta Qur'an teh diturunkeun mir rabbika bil haqqi ti pangeran kalawan nyata. Jadi na kitab Taurat geus dijelaskeun bahwa engke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad bakal dibere mukjizat wahyu bentukna Al-Qur'an. Buktina Abdullah bin Salam apakan nganyatakeun nyana ahli Taurat dina kitab Taurat tadi dibacakeun kapan kana umatna Muhammad teh akur sifatana jeung nu aya dina kitab Taurat. Al-Qur'an teh jelas sakumaha urang dina kitab Taurat. Kurang kumaha deui? Dek leangan dalil mana deui? Jelema nu dibere kitab Injil Nasrani ngaranna dina kitab Injil geus dijelaskeun engke di akhir zaman aya hiji rasul akhir zaman nabi akhir zaman diangkat jadi rasul Muhammad ngaranna bakal dibere kitab-kitabna kitab Al-Qur'anul Karim eta adalah wahyu sebagai mukjizat pan geus dijelaskeun nyahoan ahli kitab Taurat nyahoan ahli kitab Injil bahwa Kangjeng Nabi teh nabi akhir zaman ieu Qur'an teh adalah wahyu sebagai mukjizat. Nek kurang kumaha deui? Make jeung ngake aya hakam-hakaman sagala. Cek Kangjeng Nabi nonsen dong. Fala takunanna minal mumtarin. Ulah araya aranjeun kabeh termasuk jelema anu bubuatan anu jijieun ngariweuh-riweuh ka kaula doang padahal mamun anjeun nyaritakeun dina kitab Taurat geus aya ngaran kula dina kitab Taurat mun anjeun macaan secara detil dina kitab Injil geus aya ngaran kula dina Injil mun anjeun macaan kitab Taurat dengan jelas dengan perinci geus aya Al-Qur'an catetanana dina Injil jeung dina kitab Taurat atuh naon hartina kudu make hakam cukup Taurat Injil sebagai saksi bahwa kula adalah nabi akhir zaman diangkat jadi rasul adalah Al-Qur'an mukjizat. Baca cek Kangjeng Nabi Tauratna. Baca Injilna. Kurang kumaha? Geus teu bisa kumaha nyarinya janjana ge nyekelan Taurat. Dibaca ku parkura se Taurat ka umatna dulur urang baca jacak Muhammad cenah aya dina kitab Taurat urang yuk urang baca. Dibaca kunyana tak pas pelebah ayat caritaan Kangjeng Nabi kunyana dilampad dihijikeun diaibona dihijikeun hiji lembar 2 lembar 3 lembar 4 lembar 5 lembar dihijikeun set geus teu muka toh jacak kan geus tuh lembaran ieu ge nu bodoh atuh pan nyaho bae nyaho nurut bae jaheuh jatuh cakena Muhammad pajar dina Taurat jauh Allah. Mantap ketika dibacakan di hadapan Kangjeng Nabi, ya Taurat dah, ceknya nama Muhammad, ya, ya umat, bacakan lembaran kahiji, lembaran kedua, lembaran ketilu, lembaran keempat, terus jauh caritaan anjeun, pas dilangkah, cek Kangjeng Nabi stop. Coba eta halaman eta bukaan, tuh hiji nggak hiji, bukaan. Ah Muhammad sok macam-macam bae. Ngisin kok angus teu kudu lah buka bae jelas teu kudu Muhammad geus bae kabeh manek balik cak masyarakat deui eta kumaha bacana kok baris urang bae bendera biru bendera berem baris urang bae geus tolol ka bendera aduh Haji Pudoli ge boga bendera nya na gua hari itu sial kiai maraga bandera ku hari aduh ampun Masya Allah tah Kangjeng Nabi aya nu disumputkeun dulur Tauratna begitu dibaca kula sanajan
kula ieu teu nyekel Taurat tapi kula talar Taurat. Mantak aneh Kakang. Talar naon nu disumputkeun ku kula kanyahoan? Injil mana, Taurat mana? Anu disumputkeun nyaho lantaran di dinya aya ngaran kulaan. Di dinya ngaran Quran aya nyebutkeun sifatan kula jeung sifatan Al-Qur'an teh kos kitu teh kumaha deui? Nah ieu mah jijeunan nya nama fala takunanna minal mumtarin. Hei, mana ulah sok jijeunan? Bacakeun coba nu jelas. Jijeunan majar eueuh kaulah. Ulah sok mang dina tetepan Al-Qur'an teh wal muradu bizalik at-takrir lil kufar tuh nu dimurad adalah netepkeun ka kafir bahwa Al-Qur'an eta adalah hakun nyata wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wallahu alam bimuradi ge sampurna kalimatu rabbik ay kalimah makaulun mufradun cik ahli alfiyah mah eta mancan mufid nu kitu mangaranna tapi geuninganan di dieu nu dimaksud kalimat rabbik teh anu mufid aya nu mufid mah berarti kalam berarti ieu ngomongkeun kalimah tapi nu dimaksud nama kalam berarti lain sebutan lain maksud eta nu kos kitu ngaranna majaz urang nyebutkeun kalimatul ikhlas Qul huwallahu teh kalimatul ikhlas eta teh padahal mah lain kalimat kalam ikhlas geus ngabahasakeun kalimah wa kalimatun biha kalamun qad yu'am deh handap keneh dina alfiah jadi itu dimaksud mah kalam atawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah padahal mah kalam da kalimah mah qaulun mufradun nah ieu ge sarua wa tammat kalimat rabbik maksudna kalimat teh kalam Allah ai kalam pangeran naon Al-Qur'an berarti majaz ieu majazna majazan terserah ente dek dijadikeun majar mursal bae mangga dek dijadikeun majaz istinarah bae mangga heg bae dek kumaha ge asal bisa bae cenah moal dimajazkeun atuh kumaha sia bae nu jelas majaz tah ieu poskara itu hese lamun teu ngaji hese mentak mondok teu mondok moal bisa ngartikeun Al-Qur'an angke ka ditu anti kunut gara-gara teu mondok ulah usoli cek jangan teh bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar cabok ih aing mah usoli mah lain salat konsentrasi teh mah diusolikeun ge ieu ka ditu na khusus karena kodiah juz'iyah saenggeusna teu dikodiahkeun patalina jeung hukumana timbullah engke mun hukum kaidah usul fikih cokot engke jamul jawamena kaasup ka mana ieu teh ngeunaheun jadina ngadengekeun mah samondok coba sia dua poe balik deui Pak atuh anak dipondokkeun kolotna can datang anak geus datang deui mapang kolot boleh kok siapa yang diantarkan ya pinteran anak balik kuari mah orang boga anak daek mondok masya Allah geus bersyukur jasa betah di pondok geus ulah carita ngaji beulananan geus bersyukur lagi pohara jasa zaman internet kuari mah zaman HP kuari baheula mah zaman radio doang zaman televisi doang kuari mah zaman internet masya Allah tapi boga anak betah di pondok masya Allah geus nikmat teh lain lalagaan biaya per detik biaya per perak sabaraha duit eta sarua jeung ngabiayaan perang sabilillah asal kolot nama kolot asal anak dibiayaan masa teu kudu salat ka sorga wah terlalu teuing beureung kieu eta mah gede gajar anak
ngabiayaan perang je perang henteu guarima di urang mah tuh ya hese nyalurkeun perang teh ya kadanan cari Abu Bakar Siddiq mah butuh sabaraha ya Rasulullah butuh 1000 onta abdi tah jang perang mah neuleuh naon anjeun Abu Bakar neuleuh karidoan Gusti abdi mah lah sapira dunia isuk pageto ditinggalkeun maning pake meuli karidoan Gusti aya deui nu sejen masih kurang kene teh ya Rasulullah mun aya mah kurang kene sabaraha deui 1000 onta cek Abu Bakar nu aing ge loba kene tah aing kene ulah wakas ya meulanan coba eta panpoara jasa sina Abu Bakar mah kabeh sahabat kaget ke ditanya ku ari mah ku sahabat Abu Bakar hantem-hanteman apa teh mangkon ye isuk bageto deuk ditinggalkeun onta imah segala rupa maningan neangan ridho Allah tampung ku Kangjeng Nabi aya deui nu naros ya Rasul masih kurang lalauna masih sabaraha ya mun aya mah bangsa 500 deui geus bawa ka dieu nu kulabat ditanya ka Abu Bakar saya ka mana ne ka mana ieu rahasia lain deu ka mana heulanan ulah ngabong sia aing kas bisik-bisik cek Kangjeng Nabi ajo cek Kangjeng Nabi cenah 500 mah ulah wakan usia nu aing bae heulanan aing mah kagok neangan ridho Allah patut dicontoh nu mantak jadi khalifah ge pohara jasa nu mantak lamun ditimbang amal manusia kabeh sorangan jeung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beratan kene iman Abu Bakar atau kos kitu buktina geus Kanjeng ulah kusasa abdi bae satungtung nu abdi aya kana nu abdi bae geus persis jasa kos nu sugih di lembur urang keur ngabangun masjid teh persis jasa persis nya ada tanggung jawab keramik ya keramik tanggung jawab aing geus pokona mah geus baktuna ka keramik saha nu endeuh heulanan hayu heulanan ke aing mah panderi atuh sugih blon epek beakeun kuno sejen jang geus deui tanggung jawab keramik oh deui emang heuh kusaha geus beak kabeh ku masyarakat kitu nuhun kan eta pelit ka hulu-hulu na eta kos kitu nya nama jadi tihang henteu kenteng henteu keramik henteu Masya Allah kadanan cara Abu Bakar Siddiq ya Allah ya Karim nah wa tammat kalimatu rabbik gesampurna Al-Qur'anul Karim nyaritakeun bil ahkami tentang hukum nyaritakeun wal mawaid tentang ancaman-ancaman patali jeung hukum Quran tampil patari jeung ancaman Quran tampil teu kudu neangan ka mana-mana Al-Qur'an deuk neangan ubudiyah hukum di Al-Qur'an aya neangan hukum munakahat Al-Qur'an geus kurang kumaha neangan urusan-urusan jinayat Al-Quran geus kurang kumaha ada ya Allah ya Rabbi tentang kitu naon kitu ngaranna jual beli dan lain sebagainya geus aya kabeh di Al-Quran deuk naon deui geus komplit jasa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla deuk neangan ka mana deui riweuheun amat mantap kurang lamun ngadengekeun bae ahli-ahli tafsir ahli-ahli Al-Qur'an nu geus dikemas ku Imam Syafi'i dikemas ku Imam Maliki dikemas ku Imam Hambali geus aya kabeh ge teu kudu hese neangan hukum tinggal urang deuk lumpat ka imam nu mana mazhab eta Sunni kabeh ku ari heresieun jasa DPR nyieunnan hukum kesel heuh kesel deuk neangan hukum naon deui ja Al-Qur'an ieu teh kitab Allah maka jeung heseun jasa makin manut-manut teuing atuh ka urang ditu urang kulon urang batu nunggul kulon mah batu nunggul jadi dieu mah tah eta neuk naon atuh jah hese neneangan ngabahas berarti kesel dengan rancangan undang-undang apa beulit dia sepanjang ngomong aya hasil teu sabaraha atuh geus Imam Syafi'i turunkeun turunkeun kitab Raudhah Nawawi turunkeun Mughni Muhtad Syirbini turunkeun deui kitu Tuhfatul Muhtad turunkeun deui Abdul Hajar turunkeun deui berbagai kitab kurang kumaha hayu hayang hukum naon di dinya deuk hayang hukum naon di dinya kaki iki mengkol aya atuh naon deui hukumnya cukup acara kurang puas Imam Hanafi turunkeun kitabna Muwatta Imam Maliki turunkeun kitabna hayu coba bahas moal kaluar ti mazhabul arba'ah tinggal mindah-mindahkeun bae nu pas jeung urang mana ieu teh lamun bener-bener urang mantep jasa iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah kitab Al-Qur'anul Karim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla deuk urang kumaha deui deuk neangan hukum di mana deui meni heseun jasa ieu Al-Qur'an atuh ya Allah ya Rabbi engke urang ditanya di jero kubur man rabbuka ca Kangjeng Nabi Allahu Rabbi wa man nabiyuka
Muhammadun Nabi wa kita buka Pancasila kitabi cek malaikat digere sia kuy malah ka dibodem digere baheula ngan ieu non karang-karana panggerena teh kapan tina kotok rintik tapi menang tina neraka digere sia kuy menang bulu kotok rintik tina neraka jahanam sakali deui wa kita buka Pancasilai kitabi wah bener budak teu beres barang di dalam status naisnya status naon abdi lurah ya waman ikhwanuka saha babaturan anjeun wa cinglu wa Korea wa egle wa hum ikhwani ieu mah gere deui ku aing sih teu beres pan aya urang make Quran mah man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'anu imami mantap emang aya sia abdi ustad napi oh bener emang teu make Quran abdi mah make bae emang teu make Pancasila make mah tama urusan batur tama urusan kaduniaan doang lah tapi tetep bae abdi mah jadi nanaon abdi mah tetep abdi mah Quran bae tama sabodo lurah sabodo RT tama ka ditu di kelurahan mana ente ih KTP-na teu ka bawah Pak nyerahin urang ditara di kuburan deuk menta tulung ka saha ketika urang teh bener-bener mengasaskan ke Pancasila ke Al-Quran ngaletikeun jasa sehingga padu dina Al-Quran mah jadi masalah sehingga urang teh ngalecehkeun Al-Quran mah teu jadi masalah gitu kunaon ngalecehkeun Pancasila jadi masalah ieu nu bakal dibeulem di jero kuburanana sabab naon wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa Quran mah geus mandak aman jasa jadi kiai urang geus ngahayuakeun ibadah bae make Al-Qur'anul Karim ditarima cenah ku masyarakat nyanggakeun sadaya ka Gusti Allah lainang urang tah cenah aing mah moal make ke kiai kos kitu mah terlalu Qur'ani atuh elos jang aing bae Qur'an mah atuh elos ya maneh make ka ditu KUHP dan lain sebagainya zahiran wa batinan atuh jajang sia-sia keneh aing ngan syukur ngabejaan doang ti guru aing cak guru aing cak guruna deui ka ditu da ti Kangjeng Nabi Aisyah ti Walanda deh beres nih guys enggak saya mah tadi dipake terus aing berkat teu hayang dikasih ya duit aing teu hayang kasih ya loba keneh duit di rumur aing loba keneh ngan di leungeun batur bae atuh kudu tegas urang aing Quran geus titik beres aing sebab engkau ditinggalkan dunia yang ditanya di jero kuburan man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka eta wa ma kiblatuka urang mengenal al-ka'batu kiblat bener emang Ka'bah bener pernah kali itu suku ditanya KTP nage Haji Arifin Siregar saya Haji emang sholatan tuh ulah nyaritakeun salat geus ka Mekah pokona mah bersolat malah ini itu urusan anak tekan genahin udah mantep jasa hati ditanya ke di kuburan coba tuh untuk pakai Al-Quran ya sedangkan sekedar RT sekedar lurah digaji ente ditanya di jero walah wahuleuh rugi jasa sugih teu sabaraha sesabaraha paling boga lurah bagi moal bener kijang paling lah paling jago kuari meurina meuleuh hammer atuh jahemer becak pula masa gua congcoran tetep baca dipakai ke hayang nanaonan tah ngan saukur ngajual Quran pakai meuli hemer rugi ka bina-bina urang mapan geunaheun kemarin mandra buka Allah beres naon deui malaikat sak malaikat muharabat sia kok adian amat ulang ngaji di Cilongok mantep sia ngredit jauh loba omong Gusti Allah anggeus wa tammat kalimatu rabbika sidqaun
kebenaran Al-Quran, kebenaran Kangjeng Nabi Muhammad jelas wa tamat kalimatu rabbik. Adlan, keadilan Al-Quran, keadilan Kangjeng Nabi kurang kumade wa tamat kalimatu rabbik. Pakai Al-Quran di ibadah del Al-Quran. Hese cenah kiai Al-Quran mah atuh Kangjeng Nabi geus nguraykeun. Kangjeng Nabi geja ucapanna harese di Bukhari sagala di kitab Muslim. Atuh deuleu kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i geja hese cenah eta kuduna hese atuh tarjamahan Syekh Nawawi bae beuli ku sia takrib loba tah. Sagala eta kitu rarian sagala sapina. Ja hese keneh bae emang sia mah beuleumeuan meureun. Ngaji sia ngaji diuk pokokna mah poe Minggu datang diuk reuh nundutan balik geus cukup. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Kulantaran geus jelas kasidqonana Al-Qur'an teh geus jelas kaadlanana kitu keneh Kangjeng Nabi sidqon jeung adlanna geus jelas atuh deuk naon dirobah-robah la mubaddila li kalimatihi. Nu siap ngarobah kana kalimah-kalimah sebabna geus sampurna kebenaranana teu butuh binaksin dikurangan geus jelas keadilanana teu butuh khalfin dirobah la mubaddila li kalimat nu mantak hiji bae eueuh alipan reaksi dunia coba-coba baheula aya Al-Qur'an kurang sakalimah citakan Dahlan Bandung reaksi kabeh lantaran nutalar Quran kan pun loba di Indonesia teh begitu dibacakeun make Quran mana ya Dahlan Bandung salah lapor kamu Bandung catat kamu Bandung Tangerang aya deui nu lapor aya 3 kalimah dirinya aya kurang lapor kamu Tangerang hijikeun lapor ka pusat menangani cetakan Al-Quran Dahlan pada tahun sekian harap dikumpulkan lantaran aya nu kurang alif hiji aya nu kalimahna kurang kanyahoan bae nu mantap pentasih Al-Quran teh teh sembarangan baheula Ki Ali Masum Yogyakarta Ki Arwani Semarang eta pentasih Al-Quran nyana anu geus teu kamamanangan sakadar bolak-balik bae maca Quran maca tafsir sok laporkeun ka nyana baca di hareupeun nyana besi aya kakurangan-kakuranganna dideuleuan ieu kuari tafsir Al-Qur'an teh ieu nu alanyar keur dideuleuan besi salah geus loba nu salah mata ngeri ge maningan geus bae diajikeun cara tadi tah nyaritakeun Hamzah bae ge pan hese sok geura urang nyaritakeun ke dieu mah coba tadi Hamzah ingkari kumaha karah pabeulit jaing setel deui HP jadi rekampan dan itu mah ngaguru nalobaan ka HP jeung ka aing mah inget ka Zainuddin MZB almarhum bener oge eta setelah nanti internet dibuka disitulah kita akan bisa melihat berbagai ilmu cek Zainuddin MZ seluruh hasanah kitab ada di situ uraiannya ada nanti manusia-manusia Indonesia tidak lagi perlu berguru kepada kiai cukup dengan internet saja dan Google nanti dia akan punya guru internet jadi dia nanti akan silaturahmi ke internet sial time Z bisa anda tidak perlu lagi kita punya guru nanti cukup dengan Syekh Google cukup baik dipikir kuari aja bener oke bener iya pan murid internet kabeh ya Allah karim nah teu perlu wasami Gusti Allah maha ngarungu lima yuqalu kana naon nu diucapkeun al-alimu maha uning abi mayupalu kana naon nu dipigawe ku urang ucapan jeung pagawean urang selalu terkontrol ku Gusti Allah teu pernah nundutan teu pernah sare Gusti Allah mah sadetik-detik acan urang teu didengekeun teu dikanyahokeun ku Gusti Allah isin sabenerna mah urang mun urang nyantel kana ayat eta matak wayahna ulah terlalu dibatinkeun teuing urusan-urusan kitab dunia
batin mah tetap ke Al-Quran ngeri urang kula hanya sekadar ngabere beja doang bagi nu bergelut di pemerintahan di Indonesia silahkan laksanakan menang kokolot jeung karuhun urang tapi sadarilah oh ieu mah hukumna zahir bae ketika bertentangan Al-Quran jeung hukum-hukum aya di urang mending mundur aing daripada menang di dunia di akhirat aing dikulub ngeri urang jabah heula mah atuh teu bertentangan ieu sebab naon aya NU rujukanna kana tuhfah kana raudhah bahsul masail NU hasil diklipingkeun angsongkeun ka pemerintah di pemerintah dijadikeunlah undang-undang dimui geus mantep jasa urang ngalaksanakeun hasil daripada mui ditransfer ke depan ngeunaheun urang urusan pertikahan ngeunaheun urusan haji ngeunaheun ilmuna kemudian orang urusan talakna ngeunaan kuari geus acak-acakan urang mun ngadengekeun tuntunan haji bae karena kuari mah henteu aya pembimbing khusus ayeuna acak-acakan kula geus sababaraha urang nanya tentang sholat di kapal nanya tentang perjalanan haji ya Allah ya Rabbi ieu mah geus acak-acakan jasa ya geus acak-acakan geus nyaritakeun ge Kangjeng Nabi ge haji ifrad Siti Aisyah ge haji ifrad geus ulah aya haji tamattu jeung haji qiron bohong eta mah kos kitu geus acak-acakan tuntunan haji nu baheula manasik lamun boga pa haji manasik nu baheula aya di dinya nyaritakeun salat negara rapih jasa salat jamaah salat qasar manasik nu baheula kemudian didinya salat di kapal kemudian cara-cara ihram nage geus dijelaskeun hasilna didinya menang ihram kitu di kapal menang ihram di Jidah menang ihram di King Abdul Aziz dengan alasan anu jelas aya di manasik baheula mah ngeunahkeun jasa dari sekian kemenangan nu paling praktis adalah di King Abdul Aziz nurut ka Ibnu Hajar geus dibahas ku pemerintah hasil daripada bahsul masail lantaran elatna adalah pas jasa didinya teh aya marhalatain dengan berbagai bahasan anu luas bangsa Indonesia ketika ke Mekah teu ragu-ragu deui datang mandi ihram kuari dipermasalahkeun deui barang anu geus asak dimentahkan kembali nda kumaha coba naon hartina kagituan da kuduna mah nu geus asak pertahankeun pamarentah da kumaha tuh jeun kembali ke manasik nu ti heula kula baheula ninganian manasik baheula masyaallah datang ka urusan haid istihadah manasik baheula mah aya jasa tok nu boga manasik baheula aya lembaran-lembaran nu dilipet-lipet eta 4 kali lipat panjangkeun ka dinya nyaritakeun rute-rute ya Allah rapi jasa oh nu kaliwat oh nu ragu-ragu bangsa Indonesia ketika ka Mekah Islam ahli sunnah wal jamaah Islam Muhammadiyah Islam Persis manasikna hiji eta bae akur bae kuari wow acak-acakan iyalah wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla sampurna geus dek neangan hukum Al-Qur'an politik deuleu Al-Qur'an ekonomi deuleu Al-Qur'an budaya deuleu Al-Qur'an urusan ubudiyah Al-Qur'an muamalah urusanna deuleu Al-Qur'an urusan munakat deuleu Al-Qur'an urusan jinayat deuleu Al-Qur'an geus teu kakurangan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Nah, tinggal orang kembali menyadari diri orang, nyadarkan diri orang awak. Heunya sia teh bakal paeh. Sia teh bakal ditanya di kuburan teh, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Ketika sia henteu make Al-Qur'an meureun teu bisa jawab, jalain sungut panu ngajawabna pagawean urang jeung kayakinan urang. Amal urang panu bakal ngajawab teh da lain urang. Sanajan urang hayang-hayang Al-Qur'anan ge lantaran amal urangna ka KUHP atuh KUHP bae wa mah kita buka KUHP KUHP naon sia cek malaikat jaing mah tuh ka KUHP Quran gitu dibejaan ku malaikat KUHP wa mah kita buka Pancasila mana rantai ulah sembarangan tapi lamun eta belah sakadar dunia ieu jangan rarapi urusan dunia nu geus disepakati Quran hate mah tetep bae Al-Qur'an geus pengamalan urang make Al-Qur'an ketika ditanya bupati di jero kubur man rabbuka Allah wa man nabiyuka Muhammadun nabi wa ma kita buka setengah Quran
bupati blon di setengah Quran. Tapi lah udah pakai Quran teh. Wal Quran iman. Wal Ka'batu kiblat. Wal muslimuna wal mu'minuna ikhwan. Nginahin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nikmah. Cek malaikat 6. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Ntar saya bawain selimut ya. Tenang. Di jero kuburan desa kumaha di istana. Nikmat. Iya, Al-Qur'an geus ngajelaskeun wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimat. Nu bisa ngaganti kana kalam Allah. Berbagai patali jeung hukum jeung wa'id geus cukup. Wa huwas samiul